Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Pangdes tong abdi Nasya Pendeta di kelas 10 Mia. Kebo Afrika. Kebo Afrika nyaeta salah satu endemik sato ti Afrika sapertos namina. Kebo Afrika teu aya hubunganana sareng kebo domestik tanapi sareng kebo Asia biasa. Sasatoan ieu ngagaduhan sababaraha subspesies kalebet Sincerus caver anu mangrupikeun spesies panggedena anu aya di Afrika Kidul sareng Afrika Wetan. Sincerus nanus atanapi kebo leuweung Afrika mangrupikeun subspesies pangleutikna. Seseueurna aya di gurun kulon sareng Afrika Tengah, sedangkeun Sincerus caper brachiorus disebarkeun di Afrika Kulon sareng Sincerus caper aequinotialis nyebar di padang rumput di Afrika Tengah. Klakson kebo dewasa ngahiji sareng ngawangun tameng tulang disebut bos. Eta secara lega dianggap sato